pileleyan kasilarea aing jadi korban fitnah aing pasti datang ke detrek dipayahan rek dieksekusi kudundungan goreng sangka itu lamun anu boga hutang dewek boga hutang pang bebaskeun pang bebaskeun hutang aing ku salarea bebas kumaha da butuh atuh Kang urang lain pan aing teh detrek aing meyakin rek dipayahan ku jorogan anom mun bisa membayaran rek dihukum mati dewek teh euy mun bisa mah salarea deuk ka dewek nane keje sumang ka dewek teh ya rek bae aing teh dileueuy dina waktu dah monyir naon Kang di tengah leuweung ke ya kaca kebersih kieu kaca naon dari Akang ya kaca jigana urut tukang cukur tinggalin bro do cukur kelilingi nyukuran monyet bener dia tinggalin kacana di dia dulu aing teh beungeut rada manis nya teh aya manis-manis na aing teh tuh tanpa noda dulu alah sarangkeun aya waktu bener bersih ke kaca le alah bener bersih ke kaca teh kaca dan akaun hideng kieu otomatis kaca teh jaga sileng cepot Allah sia Gusti Nu Agung saha sia cepot aing cepot mah goblok sia teh ngaku-ngaku cepot sia dewek cepot Malaysia sia kakaraka harti aing teh ieu meureun anu mitnah aing teh ka aing teh ieu kurang ajar sia goblok aing rek nanyakeun layang jamu sekali musada di saha di dewek sia goblok nu mitnah aing teh sia goblok kapangih ku aing geuleuh naon nyawa ku naon jeung ka aing goblok aing teh jelema sangsara aing teh gablek entuk ke hiji huluan aya miji ge si Wilson anu mau kari-kari sia minta ka aing geuleuh naon nyawa ku naon ka aing teh kabina-bina teuing kabina-bina sabar eueuh sabar jeung goblok kabina-bina teuing naon sia teh kabina-bina teuing ka dieu ke salaya jamu sekali musada ish teu bisa kadeukeun sok cing seubeul cing wareg meujeunna we dewek dari fitnah lain meujeunna sia teh kabina-bina teuing le aing teh sia teh kabina-bina teuing aing teh jelema sangsara le kabina-bina teuing ai teu nyingka si goblok kabina-bina teuing sabar kabina-bina teuing aing teh jelema sangsara di kampung aing jadi tercemar ngaran aing kabina-bina teuing goblok aing sabar goblok aing cepot naon goblok Aisyah naon maksudna Kejeng maling layang jamu sekali musada aja teh goblok aing teh geuleuh naon ngawaku naon nya aing. Aing teh kikian sabarana mah nyaah ka maneh. Naon? Nyaah. Heh baba. Di mana-mana anu nyaah mah sia mere duit mere naon aing dipintah ku sia. Ieu aing mah teu mitnah ieu teh bener aing teh maling teh. Heuh tapi naha mitah ka aing. Cenah geus sia aing mah. Kadegeun sia. Layang jamu sekali musada kadegeun. Lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia, berarti aing teh teu nyaah ka maneh. Dengikeun ku maneh sia. Coba termasuk. Justru lamun si laing teu mikeun layang jamu sekali musada berarti si laing teh teu nyaah ka dewek. Dengikeun cepot gadungan.
lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka sia dengikeun balukarnya naon ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada saha heuh dewek tah ieu layang jamu sekali musada teh tuluy dibikeun ka si aing heuh tuluy aing lumpat kabur saha anu ditewak aing berarti aing teh nyaah lamun mikeun aing kudu kumaha tenang can angeus cinta siapa Cinta salaki batur. damang nahaon cinta goblok maka jangan nyanyi kikituan aing mah sing sabar da mah dipahan tenang panaya kuring dawang ngajak aing jadi tilu dua goblok tilu di mana sia ndak aing nempo itu tileng Gusti Nu Agung ilajak aing mana dewek dewala dewek pantat tadi jeung aing Aryo dewek cepot pada wala lieur aing ya ku goreng patut na sarua deui Parahna sarua. cik sareng nanyakeun lamun bener cepot lanjek aing kabeuki maneh naon suung ari ieu suung tapi heuh deui aing ngaran pepotongan saha Andin Doa. ari ieu Andin aing lieur sabaraha hutang ka aing 3.500 ari ieu sarua 3.500 padahal teu boga utang aing jadi lieur kieu aya kieu we ye ari anu nyekel layang jamu sekali musada saha maneh lain dewek iya penyebar fitnah teh ieu tabina-bina teh geuleuh kunaon nyawa kunaon ka lanceuk aing ya kurang ajar tenang aya kuring sanajan aing adina si Aka Cepot anu asli maneh geus wani-wani menyebarkan fitnah lanceuk aing ya kurang ajar sia hutang pati barapati hutang wirang dibale-wirang lawan tuman gua teh ngalawan sieun kabina-bina teuing cinta siapa Cinta salaki batur. sia lagu naon rok kain ge lieur sia teh cicingnya kumaha aing Gusti Nu Agung tewak atuman cicing da bola ditewak teh aing teh ieu teh ngomongna bener naon kadiekeun salayang jamu sekali musada sia pagek goreng patut si beureum beungeut si pagek itu teh jiga aing goblok itu teh jiga aing berarti sarua isi teh ka aing teh goreng patut danger saha teh mah beunang ku sia bina teuing sok kadeukeun salayang jamu sekali musada kadeukeun kurang ajar babatok sia mitnah ka lanceuk aing koplok kabina-bina teuing cinta siapa Cinta salaki batur. ganeng sia teh aing geriweuh teh kitu ku sia teh dengekeun ku salayang da bala naon sia teh hayang ngadenge sia aing mah lamun aing mikeun layang jamu sekali musada ka lanceuk sia si Cepot apaan anu dipitnah teh lanceuk sia tuluy aing kabur nu ditewak saha tapi betul juga apa yang dia katakan itu
masuk logistik, logika goblok linguistik. Ada benarnya. Aku juga begitu dah malah. Barusan aku berpikir begitu. Kenapa jadi begini? Gitu kumaha, kumaha. Mungkin dia sejujurnya begitu dah malah. Barangkali. Oh, tidak juga. Dah mata kain geuleuh ka sia teh kieu ya aing ya. Kieu we namanya. Lamun si lain hayang buru-buru tuntas, naon? Layang jamu sekali musada teh rek anu maling. Deras wayahna dunungan si lain Gatot Kaca anu kiwarik keur ngalawan buta-buta bantuan ku sia. Ah sia kabur moal. Ke aing penasaran ari sia teh saha. Dewek, oh aing teh sia teh aing. Aing teh sia teh aing, bener. Ari kuring nu gelo sia mah. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Alah, aing. Hayang miluan goblok euy. Sekali bisa teu. Bung goblok ah. Keramek aing. Syak bantuan heula dunga maneh. Sae tapi maneh ulah kabur moal. Dijamin aing mau kabur. Bener, sok. Tungguan di dieu. Rasakeun bae. Duh. Tunggu halang. Air didinya geuleuh kasih cepot. Nyaa aing teh. Tapi mitna kumaha aing dijamin. Bener. Diresikoan ku aing nuhun kitu mah ulah kabur moal. Cinta siapa? Cinta salaki batur. Hei aha. Lagu naon goblok teh? Asa urina kaset.